sadari bahwa dina hirup teh aya nu resep aya nu teu resep, aya nu mika resep oge aya nu mika ngewa, nu milampah taat aya nu teresepeun, aya oge anu resepeun, anu maksiat ge akur henteu kabeh mika ngewa kana maksiat teh. Aya anu resep, aya anu ngapresiasi kana maksiat teh, aya oge anu mika ngewa. Maka sok kieu abdi ngabahasakeun nya, sok ngabahasakeun kieu keur ngomongan diri sorangan, sok kieu rijal da hirup mah ngan sebatas milih ka capek, maksiat capek, taat ge capek. Sok jalma jinah kuateun gitu, jinah 24 jam. Jalma nu resep mabok kuateun gitu 24 jam terus we nginum. Aya capena, aya oge jenuhna. Dina ibadah aya jenuh, aya bosan, aya. Tinggal milih ka capek nu mana, ieu nu nangtukeun balikna urang. Lamun maksiat capek, taat oge capek, terus ayeuna urang embung capek, nya ulah hirup. Da hirup mah milih ka capek. Lah aing mah capek geus kudu ngaji, geus kudu maca Quran, geus kudu tobat, can kudu dikir. Komo jadi santri mah aing mah kudu hudang subuh, lamun henteu dihukum nya kudu sadar dah hirup mah aya aturanana. Cicing di bumi teh aya aturanana, ngan aya nu tertulis aya nu tidak tertulis. Abdi dongkap misalkan ka bumi Kang Haji Kiki, begitu dongkap teh ka haji panto ditajong saya teh, dicoret-coret si naon si cek bodasna teh ku pilok, tuluy we si naon si susuguhna teh dialungkeun keluar. Kira-kira Haji Kiki nu boga imah nyarekan moal? Nyarekan, cek abdi teh nah make nyarekan kan eueuh aturan. Lain eueuh aturan, aya aturan tapi tidak tertulis. Aya aturan ngan tidak tertulis. Jadi hidup di alam dunia ge aya aturan ngan teu sakabehna ditulis. Dina organisasi aya aturan, aya bahkan eta mah tertulis. Bahkan diri jasad urang jeung hate urang ge aya aturanana. Maka lamun teu sapagodos jeung aturan leungit katenangan. Nu aya rasa kecewa, nu aya rasa keheul, nu aya batur nu salah urang anu bener. Ieu teh naon? Kusabab teu sapagodos jeung aturanana. Naon aturan jasad jeung kolbu teh? Jasad nganterkeun ka hayang hate. Naon ka hayang hate teh? Taqarrub. Naon hayang hate teh? Muwajjahah jeung saha? Jeung Allah. Ketika pasalia nalika patojaiyah teu sesuai jeung aturan maina, maka bakal aya nu dikorbankeun. Lamun geus aya korban maka leungit katenangan. Siga jalma pasaya suami istri pasaya masayakeun budakna, cek budakna teh lah aing mah rieut ningali indung jeung bapa, pasaya wae indung jeung bapana sadar yen anak teh sumber kabahagiaanana, derkalah ka anak nu mangkat da pusing ningali indung bapana pasaya wae. Akhirna nu ieu sibuk pasaya kebahagiaanna di budak-budakna mangkat. Siga urang teu sapagodos pasaya antara hate jeung jasad, pasaya hate jeung pikiran, akhirna ditinggalkeun ku katenangan. Kunaon mangkat? Nya siga budak tadi rodat lah cenah. Cicing di imah ge paras ya. Wae. Hate urang teh loba pasaya, akhirna katenangan anu mangkat. Maka sok aya heureuy ti payun ka marongga pamuda.
kunaon jalma nu boga masalah ongkoh deket tapi gogorowokan. Cek logikana deket mah teu kudu gogorowokan, ngobrol teh deket jasadna ngan hatena keur pajau, jadi gogorowokan. Sabab tina obrolanna hayang nepi kana hatena keur teu jeung jasadna. Lamun ayeuna hatena padeukeut harmonis tara gogorowokan wae ge harewosan nya. Ku sabab hatena padeukeut. Kunaon urang dikir kudu gogorowokan? Sing sadar gogorowokanana urang teh sabab hate urangna jauh urang teh. Nu deket mah atuh teu kudu kitu, nu deket mah tingali guru urang si Akbar gogorowokan. Maka ketika urang gogorowokan teh eta teh keur nandakeun yen hate urang teh jauh ti saha? Ti Allah. Maka hayu urang bangun sadayana tina 5 poin nu kalintang pentingna. Hiji, keur kesehatan mental urang sadayana. 2, keur nutrisi kolbu urang sadayana. Nu katiluna, keur ngawangun hiji kabiasaan anu sae pikeun sesa yuswa urang sadayana.